Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bi ab'adi sholat wa muqtadi sujudi sahwi. Ieu pasal martelakeun birang-birang sunat ab'ad sholat, sunat ba'ad sholat. Wa muqtadi sujudi sahwi jeung rek nerangkeun perkara anu menuntut sujud sahwi, anu nyeunahkeun sujud sahwi. Tusannu sajdatani kubayul salam, yang disunnahkeun dua sujud sedikit sebelum salam. Anu ceuk urang sunah mah ceuk budak beres masih dajjal memeh salam baca dua laksanakeun dua sujud. Mun macana nepikeun ka masjid dajjal jeung deuleuna keur budak eta ngadenge masjid dajjal. Wa in katsura sahu, sanajan pohona kesalahanana banyak, sujud sahwi itu bisa nambal kesalahan yang terjadi sebelum sujud sahwi, sesudah sujud sahwi, dan ketika melaksanakan sujud sahwi. Berapapun kesalahan yang menuntut sujud sahwi sekali. Artinya sekali dua sujudnya. Sujud sahwi sekali. Duh mangkaning tadi teh teu kunut. Coba teu tasyahud awal deui. Coba tadi dia ngelakukan kesalahan anu lain ke sujudna aya peuteun kali 3 kali atau 4 kali sesuai dengan kesalahan yang enggak. Wa in katsura sahwi. Karena sujud sahwi bisa menambal kesalahan musalli, kesalahan yang terjadi sebelum, sesudah, dan selama melakukan sujud sahwi. Sehingga enggak bisa nyujud sahwian sujud sahwi. Wahuma wal julusu bainahuma kasujudi sholat wal julus baina sajdataiha fi wajibati as-salasah wa mandubati as-sabiqah. Sujud sahwi itu sama dengan sujud sholat 2 kali. Duduk di antara sujud sahwi pun sama dengan duduk di antara 2 sujud sholat. Dina kewajibanana, dina pasunatana, prak-prakna. Anggota sujud ayat 7 sarua gitu. Jika sujud sholat sujud sahwi. Beda jeung sujud tilawah atau sujud syukur. Ari sujud tilawah jeung sujud syukur mah sakali, makanya disebutna sajdah tilawah. Bahasanya kan ayat sajdah, bukan ayat sujud. Tapi ayat sajdah, ayat sajdah teh termasuk segat masdar mar fa'latun limarratin ajalsah wa fi'latun lihayatin ajalsah sajdah, sekali sujud. Jadi sujud sahwi mah 2 kali 3 sujud sholat, baik sujudnya ataupun duduk di antara 2 sujudnya. Dikirna sarua subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sarua dikirna ke sujud sahwi. Ngan cekil cek satu pendapat menyatakan sujud sahwi tasbihna ganti cenah subhana man la yanamu wa la yasu, maha suci zat anu teu pernah sare teu pernah poho. Kumaha lamun menyikapi kieu ieu wa wala ikun bilhalnya, lamun ningali kana pantes banyak pantes kana ieu akur jeung keadaannya. Karena orang melakukan sujud sahwi itu karena naon? Karena poho, sehingga membaca tasbih mensucikeun zat anu teu pernah sare jeung teu pernah poho. Ya laik saja, ya silakan. Ajeuna moal bae subhanallah mah. Moal bacaan heuh. Wa tajibu niyatu sujudi sahwi. Berulang kali saya sering katakan ini. Wajib niat sujud sahwi. Sejak kaulah abdi ieu
kali sujud 2 kali maksudna sujud sahwi karena ninggalkeun kunut lillahi ta'ala era gitu ngomong kumaha itu itu lain niat teh pirang-pirang geus nyebut lain. Kenapa sujud sahwi harus niat? Karena sujud sahwi bukan bagian dari sholat. Artinya bukan rukun sholat. Oleh karena bukan bagian dari sholat, berarti teka kurung ku niat usolli fardhu subhi. Fardu subuh nggak ada sujud sahwi, cek sah salat subuh aya sujud sahwi ya. Salat subuh mah 2 rakaat. Nggak ada sujud sahwi. Berarti ketika niat usolli fardhu subhi, sujud sahwi teu kan niatan. Da rangkaian salat subuh mau sujud sahwi ya. Sujud sahwi merupakan sunnah aridi pasunatan anu anyar datang karena terjadi suatu hal. Kenapa diwajibkeun niat? Hiji tekan niatan ku niat salat, teka kurung, teka wengku. Anu kadua, sujud sahwi merupakan gerakan min jinsi af'alis salat. Dina salat aya sujud? Aya. Sujud sahwi jika sujud salat? Aya. Lamun teu diniatan sujud sahwi, maka salat menjadi batal karena Anda namahan sujud. Salat sujud 4 kali batal. Ya batal. Apa ieu mah Kang sujud sahwi? Heuh nyata ku sujud sahwi nah supaya beda, supaya teu disebut namahan sujud. Maka niatan disentak wae. Ting mah santai mah. Nah gitu. Biayak sida anis sahwi ingda syuruhi bi. Surahna niat biayak sida kosdu lain biayu khattiro surah nanyata ngerentegkeun sajakalan nah maksud ngalaksanakeun sujud sahwi nalika prak migawe sujud sahwi kumaha nalika prak teh beres video gitu masih dajjal kan rek prak ketika ieu gerak urang rek sujud. Nah, gerak rek sujud gitu. Tah hate teh boga tujuan ulah malau, boga tujuan naon? Sujud sahwi ya teh Gusti. Gusti itu sujud sahwi. Ya deui sejak kaula. Kuatina dipelentungkeun dalila. Allahu Akbar. Bagi guru dia lihat kita pan sejak kaulah abdi pada sujud sahwi karena ninggalkeun kunut lillahi ta'ala baru kayak bakal gitu gitu sunat 2 sujud alias sujud sahwi litar kiba'din wahidin min abadin walau amdan karena meninggalkan sunat ba'ad meninggalkan hiji sunat ba'at tina pirang-pirang abad salat sekalipun ninggalkeun nate secara sengaja. Fa in sajada li tarki ghairi ba'din lamun jalma sujud sahwi karena ninggalkeun lian sunat ba'at jika sunat hayat ninggalkeun sunat hayat kos disujud sahwian liman bari nyaho kitu teh teu meunang amidan bari ngahaja batalat sholatuhu batal salatna karena teu dianjurkeun sujud sahwi karena dianggap menambah sujud dari sujud min jinsi af'alis salat ya naon sunat abad teh loba sunat abad wa huwa tasyahudu awalin ay al wajibu minhu fi tasyahudil akhir
Sunat ba'ad teh nu kahiji nyaeta tasyahud awal, tegesna anu wajib dina tasyahud awal dina tasyahud akhir. Ketika dina tasyahud akhir wajib, berarti dina tasyahud awal sunat ba'ad. Nu wajib dina tasyahud akhir menjadi sunat ba'ad dina tasyahud awal. Nu mana nu wajib teh kamari geus lieu. At-tahiyyatu lillah, tahwan wajib na unggul. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Eta wajib. Dina tasawuf akhir eta wajib. Nah, dina tasawuf awal itu menjadi sunat ba'ad. Sunat ba'ad teh tasawuf awal anu wajibna tina tasawuf akhir. Jadi teu maca tasawuf awal itu berarti ninggalkeun sunat ba'ad, sunat sujud sahwi. Au ba'duhu atawa sebagian tasawuf awal teu kudu kabeh. Walau kalimatan sakalimat weh aya nu ditinggalkeun tina tasyahud awal nu wajib dina tasyahud akhir teh sekalimat saja, enggak usah banyak-banyak, itu sudah menuntut disunnahkeun sujud sahwi. Jadi tasyahud awal. Kedua, wa qu'udu diukna. Diuk tasawuf awal itu sunat ba'ad. Jadi ketika Anda melaksanakan tasawuf awal, di sana ada dua tasawuf awalnya sunat abad, duduknya pun sunat abad yang lain, duduknya itu sunat abad yang lain. Namun jalma ninggalkeun diuk tasawuf awal, sunat sujud sahwi sekalipun maca tasawuf awal. Kan maca tasawuf awal ninggalkeun diukna wungkul aya tasawuf awalna dibaca wa suratut tartibah. Contoh ninggalkeun diukna wungkul tasawuf awal dibaca diukna henteu. Kakiyamil kunut jika nangtung kunut sunat abad, nangtung untuk kunut juga sunat abad. Tasawuf awal surat abad, diuk untuk membaca tasawuf juga surat abad. Surahna ninggalkeun diuk wungkul atawa nangtung wungkul lamun dina kunut alayuh sinahuma, tidak membuat bagus duduk, tidak membuat bagus berdiri. Kumaha tidak membuat bagus teh? Tasawuf awal can beres bener geus cengkat sih. Asyhadu alla ilaha illallah. Mustangtuk, mulai nangtuk. Mulai cekat wa asyhadu anna muhammadan. Tasawuf can beres. Diuk geus cekat. Berarti Anda tidak membuat bagus duduk tasawuf. Pun can beres. Nang tunggus mulai turun ayeuna kahana, berarti Anda tidak membuat bagus berdirinya untuk kunut. Tidak membuat bagus berarti dia tidak melaksanakan haknya tasahudnya kunut kunut. Sehingga fa idza taraka ahadahuma sajada. Idz yusanu karena disunnahkeun surat abad ayyajlisa wa yaqifa bi qadrihima. Disunnah abadkeun duduk atau berdiri sakira-kira mahijang tasyahud nepikeun ka beres oge jeung kunut. Fa idza taraka ahaduma ketika tidak melaksanakan sajadah sunnah sujud sahwi. Dua sunat abad. Tilu wa kunutun wa kunutu ratibin. Kunut ratib, kunut ajeg teh tadi geus dibahas kunut ratib. Au ba'duhu atawa sebagian kunut.
sakalimat tina kunut rotib ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Kehela. Ari kunut kan kalimatna teu tangtu. Kunut teh doa kunut aya nu maksur ti Nabi, aya doa kunut teh meunang ngarang sorangan. Ketika Anda membaca kunut yang maksur dari Nabi, maka seyogianya bereskeun nepikeun ka anggeus, mun teu dibereskeun teu ka anggeus berarti Anda meninggalkan ba'dul kunut. Sedangkan menghilangkan ba'dul kunut dituntut untuk sujud sahwi. Jadi lamun maca Allahumma hdini tong aya nu kaliwat. Sakalimah wae anu kaliwat. Sunat sujud sahwi. Standarnya doa maksur. Beda deui lamun ente ngarang sorangan Allahumma ighfir lana ya ghafur. Enggak mungkin Anda meninggalkan sebagian kunut lamun kunutna kunut meunang ngarang. Ada istilah meninggalkan sebagian kunut yang menuntut sunnah sujud sahwi itu jikalau doa kunutnya doa kunut yang maksur dari Nabi Allahumma dini. Kunut subuh, kunut ratib teh. Witir di malam 16 Ramadan kunut ratib teh. Hari kitu mah kunut nazilah lian di subuh anu sok dijalankeun ku sebagian jalmi eta mah lain kunut ratib, eta mah kunut nazilah, bukan termasuk sunat ba'ad ketika ditinggalkan ke sunat sujud sahwi. Kaopat wa qiyamuhu ngadeg kunut itu pun sunat ba'ad penyendiri sehingga wayas judu tarikul kunut gas wa qiyamuhu tunah lah. Enang mulai awal wayas judu tarikul kunuti tab'an li imamihil hanafi jalmanu teu kunut sunat sujud sahwi sok sanajan teu kunutna karena ngamakmum ka imam anu madhab Hanafi. NU ngamakmum Muhammadiyah, NU ngamakmum Persis. Sunat si makmum NU sujud sahwi. Aulik tidaihi fi subhin bi musalli sunnatiha atawa ngamakmum salat subuh kajalma anu keur ngalaksanakeun salat qobliyah subuh imam qobliyah makmum subuh akhirna teu kunut teueuh waktu teu kaburu sujud misal akhirna teueuh waktu kunut ya udah sujud sahwi imam salam sujud sahwi saja kada opat enanu kalimat wa sholatun ala nabi ba'dahuma sholawat ka nabi sabada tasawud awal jeung kunut sanggeus kunut kan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sanggeus tasahud kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sunat abad lagi wa sholatun alal ali oge sholawat ka kulawarga nabi ba'da tasyahud di akhirin sabada tasawud akhir jeung kunut dina kunut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali nah itu surat abad lagi dina tasyahud akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tasyahud akhir sholawat ka keluarga itu sunat abad lagi dah begitu sunat abad ai urang pikiran teh rasaan sugan teh sunat abad teh tasawud jungkul teu nyaho dina ngalaksanakeun tasawud teh sabada tasawud aya sholawat aya sholawat ka nabi aya deui sholawat ka keluarga ternyata itu masing-masing bahkan duduknya pun merupakan pasunatan yang lain. Berarti ninggalkeun salah sahiji tina sunat abad anu tadi. Sunnah untuk melaksanakan sujud sahwi. Ketika Anda tidak kunut, berarti yang ditinggalkan itu bukan satu sunat abad. Ente teu kunut tidak langsung sujud.
Yang Anda tinggalkan, 1, kunut. 2, salawat Nabi. 3, salawat ke keluarga. 4, nangtungna. Ya kan? Jika Anda tidak tasyahud awal, yang Anda tinggalkan bukan 1 sunat abad. Tasyahudna. 2, salawat Nabi. 3, diukna. Lamun jalma ninggalkeun kunut kabaca kaharti teu kunut langsung diuk langsung sujud. Jalma ninggalkeun tasyahud awal kaharti meureunnan beres sujud langsung naik kana rakaat katilu teu tasyahud awal heula logis. Tapi nu teu kaharti kumaha contona jalma ninggalkeun tasyahud ninggalkeun sholawat ke keluarga Nabi dina tasyahud akhir. Sholawat ke keluarga Nabi adalah sunat abad dina tasyahud akhir. Kumaha contohna itu? Sujud sahwi karena ninggalkeun sholawat ke keluarga Nabi. Contoh misalnya tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Geus seperti maca wa'ala astagfirullahaladzim itu maca wa'ala alih darunya sujud sahwi yang mata naon tinggal baca wa'ala alih gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad astagfirullah itu maca wa'ala alih itu baca we ayeuna meureun moal sujud kumaha contoh wa suratus sujud li tarki salat alal ali makana di dia dijelaskan. Contoh sujud karena ninggalkeun sholawat ka keluarga Nabi dina tasyahud akhir ayatayaqqana tarka imamihi laha. Jadi gitu. Ba'daan sallama imamu wa qabla ayyusallimahu. Imam makmum meyakini imam teu maca sholawat Nabi sabada imam uluk salam sebelum dia uluk salam. Kadenge bieu imam urang makmum. Imam kadenge asyhadu alla ilaha da tarik imam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Yakin tuh imam teu maca suratna. Yakin. Makmum sunnah nyujud sahwian kesalahan imam. Nyujud sahwian naon? Tarkus salat ala ali. Kitu mah kesalahan sorangan teh naon? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jus bode itu maca wala ali atuh baca. Itu sujud sahwi. Jika tambahan wala ali beres. Mung dikah yang sujud sahwi teh ingat teh nayon gitu. Iya kan? Aw ba'daan salama wa qarubal faslu atawa duanana geus salam. Imam geus salam, makmum geus salam, karek sadar. Nah, gitu mah tinggal sujud sahwi, sebelum sujud sahwi balik heula kana salat, terus sujud sahwi, terus kemudian uluk salam. Ada proses kembali dulu ke salat. Karena kan sudah salam, salat sudah selesai kan. Pit heula salam. Pit. Asal can aya nu ngecakeun. Aya kitu nu bisa ngecakeun teu bisa pit aya. Beres salam, urang poho deui rek sujud sahwi. Poho deui. Salam kabur salam. Barang salam, harapan urang tumukeun berdua boga sujud sahwianeun pit heula. Berarti lamun pit asup deui kana salat. Sabada pit sok sujud sahwi, salam deui. Tapi aya kaburu aya cak siahna. Lamun geus dicakeun teu meunang asup deui kana salat. Nah nu ngacakeun na batal wudu. Assalamualaikum. Dut lahir dut. Cak. Cak eta. Teu meunang pit heula. Salah sajinya anu ngecakeun teh munafin lis
Salat. Mangatir urang Jawa naon sedang ngecakeun piet jeung cak naon. Aduh salam tuh Kang Husen di Anjuk Kediri Jawa Timur. Ge pripun kabare Kang?